Ya Habibi ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya rafi'asan wa daraji. Rotal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya rafi'asan wa daraji. Rotal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Barang naik ke langit kahiji, dipersilahkan untuk memasuki. Terus bertemu jeung Nabi Adam, ngucapkeun salam marhaban bihi. Ngucapkeun salam marhaban bihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya rafi'asan wa daraji. Rotal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Barang naik ke langit kedua, dipersilahkan untuk memasuki. Terus
terus bertemu jeung Nabi Isa Yahya, ngucapkeun salam marhaban bihi, ngucapkeun salam marhaban bihi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'asan ni wa daraji, atfata yaji rotal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Barang naik ka langit katilu, dipersilahkan untuk memasuki, terus bertemu jeung Nabi Yusuf, ngucapkeun salam marhaban bihi, ngucapkeun salam marhaban bihi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'asan ni wa daraji, atfata yaji rotal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Barang naik ka langit ka opat, dipersilahkan untuk memasuki, terus bertemu jeung Nabi Idris, ngucapkeun salam marhaban bihi, ngucapkeun salam marhaban bihi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'asan ni wa
daraji ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami barang naik ke langit kalima dipersilahkan untuk memasuki, terus bertemu jeung Nabi Harun, ngucapkeun salam marhaban bihi, ngucapkeun salam marhaban bihi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asan ni wa daraji at-fatayaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami barang naik ke langit kagenep dipersilahkan untuk memasuki, terus bertemu jeung Nabi Musa, ngucapkeun salam marhaban bihi, ngucapkeun salam marhaban bihi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asan ni wa daraji at-fatayaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami barang naik ke langit ketujuh dipersilahkan untuk memasuki,
memasuki, terus bertemu jeung Nabi Ibrahim, ngucapkeun salam marhaban bihi, ngucapkeun salam marhaban bihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.